Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya mancomania para mancowar salam dunya. Wilujeng wangi wilujeng patapang danguday sareng aki dina acara dongeng Sunda anu dipancar luaskeun ti kanal YouTube Mancomania, tempat para mancowar manco dongeng Sundana. Daramang sadayana pamiarsa, alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tekirang sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan tekirang naon-naon sehat lahir sinareng batin jembar manah sareng tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Urang medar lalakon enggal anu judulna Jagal Alam Akhirat. Ya dongeng rekan aki neraskeun hanca atanapi sambungan tina iblis basisir kalera nu rengse dinten kamari. Urang munggaran ngamimitian episode kahiji atanapi bagian kahijinya dina Jagal Alam Akhirat kumaha lampahan wiratama anu nuju harita tedamangnya. Kumari karasukan ku tanaga inti samagaha bulan anu kacida rongkahna. Naha wira teh tiasa salamet, tiasa katulungan, atanapi kumaha urang Bandungan wae sasarengan sakadap deui. Kangge anu nembean manco nembean pisan ngadongkeun ieu dongeng mangaulah sasa kantun di subscribe wae. Ditoel pala tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka Facebook, Instagram, Telegram, WA, Twitter sareng sajabana deui. Hatur nuhun. Urang sasarengan ngareah-reasan dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda urang amparkeun deui samak kabuitanana para samakna. Sor bajigur sareng rarawana. Mangga kaparayun sadayana. Prung Wanci Sariak Layu di Gunung Tangkuban Parahu kacida endahna pamandangan matak waas pikeun di sawangna dangdaunan anu hejo ngemploh teh rubah warna jadi koneng kawas emas sinangling sabab kahibaran ku cahaya layung beureum. Saurang wanuja geulis katempo lumampah naikan lamping anu taringgul, lamping nu aya di Gunung Tangkuban Parahu belah kidul. Eta wanoja teh make papakean sing sarua hejo, beungeut geulisna katempo kalotor ku kebul. Dina tak-takna nyampai awak saurang jajaka make baju bodas di calana hideung. Si wanoja katempo tapis dina ngaliwatan babatuan anu naronjol dina lamping gunung sanajan bari manggul saurang lalaki anu awakna leuwih badag ti dirina. Nandakeun lamun eta wanoja teh lain wanoja biasa, tapi na saurang jawara awewe anu mibanda ilmu anu lumayan. Wanoja nu keur lumampah nuju ka punclut Gunung Tangkuban Parahu teh tayalian nyaeta Nyiusnia anu harita keur nuju ka tempatna eyang wiku ginting di punclut Gunung Tangkuban Parahu. Jajaka anu keur dipanggulna tayalian Wiratama alias jawara Gunung Salak anu can keneh sadar tina kapiuhanana geus 2 poe 2 peuting wiracan keneh eling. Salila tilengko biru dibawa tepi ka Gunung Tangkuban Parahu jarang pisan Nyiusnia teh ngeureunkeun lalampahna pikeun reureuh.
Manehna udag-udagan jeung waktu sabab salempang pisan kana kasalamatan Wira lalaki anu salila ieu dipika cintana. Yusnia hayang buru-buru tepi ka tempatna yang wiku ginting sangkan Wira bisa kaubaran sarta disalametkeun jiwana. Kayan Yusnia geus kucel pisan, beungeutna pias bari katempo capek. Tapi kahariwangna kasih jajaka, nyeun tekadna kuat pikeun terus ngalengkah. Mawa Wira kapunclut tangkuban perahu, manehna teu nolih deui kana kacapena jeung kayaan nu jadi dirina. Sanggeus terus maksakeun ngalengkahnya akhirna mah Yusnia teh anjog kapunclut gunung tangkuban perahu. Yusnia maksakeun lengkahna anu geus berat pikeun nuju ka hiji imah kayu anu katempona basajanaker. Hiji-hijina imah anu katempo aya di punclut gunung. Sukuna katempo geus ngageter sawaktu tepi ka hareupeun panto imah. Eyang, cerig daligdeug, kubrag Yusnia teh labuh tuluy kapiuhan di hareupeun pisan imah kayu ku sabab beakeun tanaga. Sora anu ngagedebut rada tarik teh ngondang kacurigaan pikeun pangeus imah kayu, raket panto imah ngaraket. Saurang aki-aki anu geus kolot pisan mucunghul ti balik panto. Paroman eta aki-aki katempo reuas ningali aya dua urang jalma nyampak ngagoler di hareupeun imahna. Si aki anu bukna geus bodas kabeh kitu oge kumis jeung janggotna. Digelungkeun ka luhur bukna teh sarta make papakean kawas pandita ukur kain bodas nu dibelit-belit tuluy disampaikeun kana tak-takna. Eta aki-aki gancang dongkok mariksa kayaan Yusnia anu paling deket jeung panto. Nah, kekarak bil ieu mah kapiuhanna ge. Gerendeng si aki sanggeusna mariksa kayaan Yusnia. Si aki gancang mawa Yusnia ka jero imah. Yusnia digulerkeun dina luhur bale anu dijieun tina awi. Sarta ukur ditilaman ku samak butut anu geus barolong. Sanggeus ngagolerkeun si wanoja, si aki gancang kaluar deui tuluy mariksa kayaan Wiratama. Lamun nu ieu mah geus leuwih ti sapoe. Kapidarana teh yo. Gerendeng si aki deui. Si aki-aki gancang ngalakukeun totokan kana dadana Wira tapi si aki kacidareuasna. Manehna mundur bari muringis nahan ka nyeri. Leungeunna anu dipake notok kana dada Wira teh dikepes-kepeskeun tarangna kerung pinuh ku rasa heran. Ejan, aya naon di jauh awak dijejeka. Totokan rawaing kawas anu tembus kana jero sagara. Sarta dipencalkeun ku hiji kakuatan anu aneh. Sarta rongkah kacija. Aing kudu hati-hati kekarak ayeuna ya aing nganggihan anu kawas kieu. Gerentas hatena si aki. Lalaunan pisan si aki teh mawa Wira ka jero imah. Sabab lamun manehna tepi ka ngagunakeun kakuatan tenaga jero atawa tenaga saktina bisa-bisa dirina sorangan anu cilaka. Sababna ya kekuatan rongkah anu bakal nolak ti jero awakna si jajaka. Si aki ngagolerkeun Wira dina bale anu aya di rohangan jero. Si aki anu mangrupakeun saurang tokoh sakti nu loba ku pangalaman teu wani gurung gusu. Teu wani sologoto mariksa atawa ngubaran Wira. Manehna apal aya hiji kekuatan rongkah anu keur ngagolak di jero awakna si jajaka. Lamun tepi ka manehna salah lengkah, bisa-bisa nyawana
anu bakal ngalayang. Ya wihade aing ngubaran heula budak awewe itu. Sigana bae manehna anu mamawa ieu jajaka ka dieu. Sabab ieu jajaka mah geus lila geuning kapiuhanana ge. Sejengkeung manehna mah kakarak bieu. Aing kudu ngoreh heula katerangan ti budak awewe eta sangkan apal masalahna. Si Aki ngojengkang ka pawon manehna mirun seuneu sarta naheur cai. Cai nu kakarak haneut kuku dibawa kana mangkok dina batok kalapa. Si haneut teh dipake maresihan beungeutna Nyi Usniah anu kalotor ku cara dilapan ngagunakeun lamak bersih. Sanggeus kitu si Aki ngurutan urat di satukangeun beheung Nyi Usniah. Teu lila kadenge. Nyi Usniah lilir dina kapiuhanana. Si Aki anu taya lian eyang wiku ginting. Gancang ngaleos ka tukang deui. Saditinggalkeun ku eyang wiku ginting Nyi Usniah beunta. Panonna kekereceman saura kali tuluy nitenan kayaan di jero rohangan. Nyi Usniah rek maksakeun nguniang hudang, tapi sakujur awakna karasa nyeri satulang sandi. Ulah wakau jang nyai, reureum wae heula, sing tenang. Cek eyang wiku ginting anu harita geus nangtung deui di sisieun bale. Nah, Aki teh eyang wiku ginting, tanya Nyi Usniah. Ya bener Nyai, kaulah anu katelah eyang wiku ginting, simpen bae heula sakabeh pananya hidup. Ayeuna moal inum ieu ubar, ranggan awaknya jeg-jeg deui. Cek eyang wiku ginting bari leungeun katuhuna ngasongkeun gelas tina awi. Sengit ramuan jajamu kaambe tina haseup anu ngalun tina bibir gelas awi. Leungeun kenca si Aki ngangkat sirahna Nyi Usniah. Sedangkan leungeun katuhuna ngadeukeutkeun gelas kana bibirna Nyi Usniah. Leungeun Nyi Usniah bari ngageter ge nyekelan gelas tuluy lalaunan nyuruput ubar nu aya dina jero gelas. Nyi Usniah katempo pupureudeuyan ngarasakeun rasa pait anu liwat saking tina jajamu jeunan eyang wiku ginting. Eyang wiku ginting ngasongkeun sesemplek gula kawung ka Nyi Usniah pikeun ngalawan rasa pait anu nataku. Eyang karek ge kitu Nyi Usniah teh bibirna karak angab pisan pikeun nyarita. Eyang wiku gintingna geus kaburu nempas manten. Ulah waka loba carita Nyai. Ayeuna mah mendingan ge Nyai sare bae heula. Ke lamun geus jag-jag isukan deui. Sok sawaregna Nyai cacarita ka eyang. Ngeunaan naon anu geus kaalaman ku Nyai. Eyang wiku ginting ngaleos ninggalkeun Nyi Usniah. Sedangkeun wanci harita teh geuning geus nyedak ka peuting. Sora jangkrik jeung cari cangkas geus kadenge reang patembalan. Kocapkeun wanci isukna. Nyi Usniah geus ngarasa awakna jag-jag deui rasa nyeri jeung lalinu dina awakna geus leungit. Tanagana geus pulih sabab tadi geus dibere mumuluk seupan cau jeung seupan sampe ku eyang wiku ginting.
Harita Yusnia hemok yang harapan Eyang Wiku Ginting anu sila rekep di rohangan tengah. Abdi teh Usniah teh ya Eyang, muridna Raja Pedang Pamegat Urat. Abdi ngahaja tebih-tebih dongkap ka dieu. Pikeun nyuhunkeun tulung ka Eyang. Cek Yusnia. Kumaha bejiana guru hidrop Nyai? Geus lawas ti lawas lila pisan kami teh henteu papanggih. Cek Eyang Wiku Ginting malik tumanya. Raja Pedang Pamegat Urat teh adi sapagurona Eyang Wiku Ginting. Kusabab eta Yusnia apal ka Eyang Wiku Ginting sareng nyaho di mana cicingna. Sabab jenatna nu jadi guruna pernah nyaritakeunana. Guru teh parantos pupus Eyang. Sababaraha sasih kapengker. Anu nelasanana teh saurang jejak kalicik anu namina Jaya Sukma. Cek Yusnia bari paromana katampo nguyung. Mendung ku rasa sedih. Saterusna Yusnia teh nyaritakeun ngeunaan tiwasna Raja Pedang Pamegat Urat. Jadi eta jajaka teh anu geus nandasa Jaya Sukma anu kawentar ku Ramo Saktina teh. Cek Eyang Wiku Ginting katempo reuas sanggeusna Yusnia ngawanohkeun saha sabenerna jejaka anu masih kapiuhan eta. Eyang Wiku Ginting ngahaja can ngubaran Wiratama sabab hayang ngadenge heula katerangan ti Yusnia. Leres Eyang. Walau Yusnia nyaritakeun deui ngeunaan naon anu karandapan ku Wira tepi ka Wira kapiuhan sakitu lilana. Bener-bener kejadian anu langka pisan. Sarta moal karandapan ku jalma sejen. Cek Eyang Wiku Ginting bari gogodeg sanggeus Yusnia rengse nyaritakeunana. Jadi eta jajaka teh hujang sawaktu pas pisan samagaha bulan muncul. Tanya si Aki deui. Sumuhun, kitu anu disaksikeun ku abdi mah Eyang. Walau Yusnia. Ya Nyai apal sanaga sakti naon anu dipibanda ku Jang Wira teh. Tanya Eyang Wiku Ginting deui pinuh silidik. Sanajan sabenerna mah hatena geus bisa ngaduga tapi manehna hayang yakin. Sabab pamohalan kejadian hebat bisa lumangsung lamun taya sababna. Upami telepat mah Kang Wira teh ngagaduhan ilmu tanaga sakti inti sae pi Eyang. Walau Yusnia deui. Eyang bisa mastikeun lamun kitu mah kejadianana. Tanaga inti samagaha bulan moal tepi ka ngaraksuk kana awakna Jang Wira. Lamun Jang Wira harita henteu keur ngerahkeun tanaga saktina. Cek keterangan Nyai harita Wira teh keur kalap sawaktu munculna samagaha bulan. Leres Eyang. Tanaga inti saepi anu keur kakuras eta jadi panyedot kekuatan alam samagaha bulan. Sabab eta teh sarua mibanda inti tina sinar bodas anu hawana tiis. Urang carekahan bae muga-muga mudah-mudahan Aki bisa nyadarkeun Jang Wira. Yang Wiku Ginting uniang hudang tuluy ngalengkah ngadeukeutan ka bale tempat ngagolerna Wira. Yusnia nuturkeun di satu kangeunana. Nyanyi tulung bawa Jang Wira kaluar imah. Aki bakal nyoba nyadarkeunana. Kelamun geus sadar bakal leuwih babari bikin ngubaranana.
Cek aya wiku ginting deui nitah ka Nyusnia ngahulang hatena mangga gerantes. Nah kalah nitah aing eyang wiku teh lainna leuwih gampang lamun manehna sorangan anu mawa kaluar Kang Wira. Tapi Nyusnia teu wani baha manehna ngangkat awakna Wira tuluy regejang wae dibawa keluar ti jero imah. Satulina Wira teh digolerkeun dina jujukutan di hareupeun imah anu rada lega dina pakarangan. Nyai pernah diajar ilmu tenaga inti saepi? Tanya eyang wiku ginting. Pernah eyang, Kang Wira anu ngajarkeunana tapi mung ukur dasar-dasarna hungkul. Kalau Nyusnia ngerasa heran kenapa nanya eyang wiku ginting gitu. Ngejauh nan kaitu Nyai, cek eyang wiku ginting. Nyusnia gancang ngajauh sedangkan eyang wiku ginting harita nyokot jarak 5 tumbak ti hareupeun Wira. Eyang wiku ginting sila rekep bari meremkeun kadua panona. Dua leungeunna katampo diangkat satengah geter tandaning eyang wiku ginting keur ngerahkeun tanaga saktina. Dua leungeun eyang wiku ginting teh digentakeun ka arah Wira. Wush, aya angin tanaga jero anu nyambar ka arah awakna Wiratama anu masih ngagoler can sadar keneh. Lalaunan awakna Wira teh katampo ngageter, beuki lila oyagna beuki narikan. Saterusna awakna Wira teh ngadadak ka curung kunung nangtung ajeg nyang hareup ka eyang wiku ginting. Wira hudang sadar tina kapiuhanana sabab tanaga inti samagaha bulan anu aya di jero badana nolak kana tiupan angin tanaga jerona eyang wiku ginting. Tiupan tanaga jero eyang wiku ginting teh dianggap hiji ancaman ku tanaga inti samagaha bulan. Tapi kasadaran Wira nganggap lamun si aki-aki nu aya di hareupeunana teh lain jalma jahat. Panona Wira nu masih beureum mencerong ka eyang wiku ginting batina perang sabil antara niat nandasa sarta nolak pikeun nandasa si aki-aki. Dina kayan kitu, Kang Wira kadenge sora Nyusnia anu halimpu ngagero Nyusnia gancang nyampurkeun ka arah Wira. Wira anu apal pisan kana eta sora gancang ngalieuk, Nyai. Nyusnia, Nyai geuning aya di dieu? Wira ngarasa heran nempo Nyusnia aya di dinya. Banget Wira anu pikasieun teh rubah jadi tenang. Sanggeus nempo Nyusnia, tapi tanaga inti samagaha bulan masih ngagolak dina awakna menta pikeun disalurkeun. Dina kayan kitu coralat kalayang celek aya hiji bayangan beureum datang ka tengah-tengah maranehna. Nu datang teh si oreng mah saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh kabeneran ieu mah keur ngarariung geuningnya isuk-isuk. Ieu aki ieu nyanak aug resep biasana mah aki-aki kana aug mah nya amis hipu raos kareueut matak teu deuyeun. Sok mangga jajan heula ki tah. Tah ieu kukurau alias urap jagong sok jajan heula Nyai ieu kasep Wira tah mumuluk isuk-isuk masok nikmat geura. Dede sok ieu mana para mancomania ieu jajanan kidalang karunya. Pohara pamirsa, kuno rojolna Bisarwiti anu ngulampreng ka punclut Gunung Tangkuban Parahu. Atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Wiratama si Jawara Bajigur Sakti alias Jawara Gunung Salak. Dina lalakon enggal nyaeta
jagal alam akhirat. Jagal alam akhirat episode hijinya tanapi bagian hiji cag urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sameureun. Urang tuna dianyuangi siang gesan alaeun urang sampeur di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu di mana wae ayana. Anu parantos satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Salam kawilujengan ka sadayana mugi rahayu mugi barokah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu heula panginten anu tiasa kapihatur wengi ieu akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.